Kumaha aing mah yeuh cukup can meunang. Nah banget aing bare nyukieu. Aduh garenyur ieu jambu ieu mah aduh. Aduh. Ada yang kudu kumaha ieu mun balik aing mesti carekan ku kolot soal teu meunang jukut ya aduh. Aduh. Aduh ieu mah saji carana aing kudu ngawadul ieu mah ka kolot eueuh deui mah aduh. Alah. Naon sih ada orang gitu? Tadi bah rek ngarit negara bukan ku barudak. Yang amat tetap budak, ngaku bukan incu aing. Kali dia abah hanya banget sia. Alah. Aduh, ieu beungeut keur mah hancur kan hancur. Budak. Abahmu ngeut ka goreng dieu bu. Sang ngaku bukan sia teh. Eta bah si Jojon jeung si Ipan mah bukan teh. Bukan yang amat eta budak. Di mana eta budak? Tadi mah di ditu bah teu manteu nyaho eta mah ka mana eta budak teh. Aduh. Terus saya kemana ya nak? Arek balik bah cuman bingung bah arek balik oge teh. Lamun balik pasti dicarekan can menang jukut bah bingung. Geus lah sia daripada balik sing carekan ku bapak sia. Cicing di dieu dah, di imah abah. Keun budak nu dua eta mah urusan abah. Ayeuna mah sia cicing di dieu, di imah abah. Teu bah. Budak eta mah urang bereskeun untang ka abah, bereskeun heuh. Teu bah. Hitungan di dieu. Teu nyaho aing saha lain. Ngajar ta budak. Babad ku aing enak keneh. Eyang ku aing kemana jelema tah. Wow. Aduh. Gawat ieu mah yeuh. Abah aing nyamperkeun barudak. Aduh. Barudak pasti ngabejakeun di bahwa aing salah. Aduh, aing kudu ka mana ieu mah yeuh. Amun aing cicing wae di dieu, aduh abah aing ka dieu. Aing pasti dicarekan ku abah aing dicacagan ku abah aing. Aduh, aing mendingan nyumput sabalian kabur aing dengan kieu mah. Aduh. Marana nya barudak teh. Hese amat itu yang anak. Nyaho aing saateul yang babad ku aing barudak teh. Jang. Naon bah? Nyaho barudak anu ngagebugan incu aing teh. Incu abah. Incu Si- abah teh anu mana bah? Nu jore teh lain bah. Aledek sia incu aing jore. Tahan bah, tahan lah. Sabot Anu mana? Incu aing mulai bukan ku barudak karena si Jojon, si Ipan. Si Jojon si Ipan. Geula bah, gedeung bah asa Buru inget saya gitu buru tah. aing geus kesel ye. Di mana gitu nya tah bah tah? Oh, heueuh Kesel ya. Di belah mananya? Dah ditutup bah tuh, di pos. Bener sih, ulah waduh nya heuh. Bener. Oh, Nya mangga. nuhun nya. Nya sami. Astagfirullahaladzim eta kolot. De adat. Tapi kos nama bakal piresepeun ieu mah yeuh. Eta aki-aki gede adat. Jigana daekeun setruk. Tapi lamun kapanggih, wah ieu mah jigana jadi ieu perang badar yeuh. Negara api teh rejet ayeuna mah ku aki-aki eta tah. Ku aing tuturkeun ieu mah yeuh. Rang jadi penonton. Wah, kepanggih enak budak teh ku aing ye. Dicacagan ku aing enak mah dicarekan dah, piak-piakan ku aing. Tuman teh budak teh. Wow. Ieu mah yeuh. Jadi yeuh ngadu domba Garut jeung Mae Kacang teh yeuh. Ajib ieu mah bakal seru yeuh. Hantem lah enu mah lah. Yo hijau. Ayo tabrak dulu aja. Aduh.
tah siapa itu? Sia lain ngebukan injo aing. Sahabat teh mah. Kemudian mah nya sia teh apal. Si kehe eta mah Bah. Oh, sia yang ngebukan injo aing. Urang mah teh nyaho teu salah naon. Ah, mah mungkin jelema masalah daek ngaku. Lamun daek ngaku penjara penuh. Pan urang teu salah Bah urang mah. Itu bah carekan bah tuman bah jadikeun geus gebuat eta mah teungeul bah teungeul tak rumpuyukeun teungeul eta mah budak tuman tah. Wah, sia ngaku bukan mah sia duaan ngebukan injo aing. Arek ngaku Kumaha Bah? Nah, urang tadi ngeun teu salah. Wah, incu aing ngomong sorangan ka aing. Sia ngebukan incu aing. Urang teu salah pokona Bah urang teh nyaho naon. Incu aing ke baronyok kitu. Jika jamu buruk sia, rumah jore mikeun jore we sia. Ah, bagus teh apa wae jual emang goreng we lah. Emang kita mah Bah, produk gagal. Teu nyaho sa aing ieu. Henteu Bah, sab. Teh jauh Bah emang sadia Bah siapa? Aing jawara ieu, manya aing pang maju. Mana Bah? Ah, ari sia. Pagawean dengan molor aja ngorikeun HP, budak aya dasar budak ayeuna atuh. Kolor kumaha Bah urang Makanya, setuju ngawe gini wae Bah. Urang mah Geus teungeul geus ulah kagok tah mah. Babad bah cacar bolang bah tuman tah budak. Kebotan geus kebotan. Budak ayeuna bukan nyaho sia. Lain teh jawara ieu ngeunakeun aing jawara ieu. lain apa jawara nu di mana heula geura. Aing jawara icakan ieu. Wow. Asa kurang percaya sih jawara mah. Percaya. Abang Ledek berjawara. sia aing. Kamu tukang macul lah percaya. Ledek sia aing disabat sia aing sia. Ampun Bah. Naon sia? Tinggiran kitu kesucian ka aing. Orang bedog apa perah Korea ditambah. Waduh, Orang kunaon jadi tiki blok aing. bedog jawara model gitu Bah. Ah, bodoh ka ini klip ayo udah siap. Ayo. Ayo. Abah jawara ya punya urang. Ah, itu atuh sia. Dak ayeuna sia kudu percaya ka kolot sia. Bang, pura Bah. Wah, yang naon itu di poster rame. Jika anak kos abah nasi Nurdin. Ah, teangkeun aku aing. Tah, sia anu percaya mulanya aing jawara. Bah, percaya. Oh, tah enak sia anu ngakunya. Sia ngegebukan injo aing teh. Keke urang mah teu salah Bah, salah Bah urang mah. Sia ngeles keneh wah. Wah iya mah jadi ieu mah garlut oge ieu. Hanas aing kita tadi yang ngodol ditatahan deh. Nyaker nyari beteung ieu mah. Jigana ieu mah dina calana ieu. Geus kaluar ieu. Apruk-aprukan awak karateung. Ya kitu mantong kita tadi. Ah. Sia ngegebukan injo aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah cager Bah, aya naon di rame-rame? Sampai teh kadenge ka Arab ka ditu. Wow. Abah tadi ujung-ujung datang ka dieu. Adat-adatan ka urang duaan si Jojo. Pajarkeun mah urang ngagebugan si Nurdin teh kehead. Heeh. Nu kamari ngabadog rokok urang di dieu keur urang main catur di si Jojo Bang. Bawa gede adat Bah. Era kucing tetangga Bah, diuk heula Bah, urang bereskeun Bah. Aing teu ngeunah aing. Ah diuk Bah, tengah-tengahna goreng eta pamolah adat teh Bang. Spolot mah ge. Bereskeun kumaha coba lakonan. Aing Kalau kesel salah aing. paham Bah. Iya Bah, lalakona teh. Mak. Tadi kuing keur ngawin. Ikut tadi colong ku si Nurdin. Itu Makanya itu aing nyolong jukut bener Bah. kira. Mana keur halodo hese jukut tadi colong ku manehna. Terus kunaon budak ieu mungkin milih ngagebugan. Papangi jeung baudak ieu diajakan ku uing Bah. Terus Terus jadi gebugan ku uing pantuman teh budak teh Bah. Diwara. Jadi kieu Bah, urang mentak milu ngudag si kehead teh. Urang kamari udud urang dibadog ku manehna Bah. Jeung keur tadi keur urang keur catur ge dicokoti ku manehna. waduh iya. Eta budak ngaleyen Bang, ngaleyen Bah eta Bah. Lucu aing jadi ngerakeun ka aing ge cara nama euy. Abah jadi tuman Bah. Juara Bah tuman eta. Iya. Sok ke Abah, kira-kira nu salah saha Bah? Kitu carana mah incu aing salah atuh. Oh, mantap lo ngagedekeun adat Bah, mana adat Bah. Abah teh geus aki-aki geus wisan kitu. Opan tadi mah incu aing ngomongna kitu ka aing. Aduh ieu. Ulah main percaya wae Bah, mentakna. Apa kudu digebugan deui Bah ya? Ulah atuh karunya incu aing. Iya sih Bah emang nage. Tuman Bah, nyorekeun deui teh. Poe nama geus kieu nya abah hampura ieu. Oh Bah. Sangka ka budak ieu. Oh, mentakna Bah lo kagede adat. Itu mah sekolot Bah. Geus ya abah orang nyarekan budak itu dah. Oh Bah. Bah ya. Aduh iya Bah. Kunaon aing jadi aing nu anun ka Abah nu salah. Aing sekolah
kolot mah. Balikan kali. Balikan deui, Bah. Bah, tigra mantong, Bang, sekolot Namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek kagebugan bejaan Bang. Waduh. Aing teu ngeunah ki cara nama euy. Di era gara-gara inju aing. Ke rumah budak aing pahili. Ngajar tah inju aing tah. Komana ke martabat jawara aing ya. Ki cara nama tuh turun martabat jawara aing aduh. Wow. Ki cara nama orang beri pelajaran ya budak tah. Tuman tah budak tah. Waduh. Mana eta budak teh? Tadi mah ngejar dog di dieu. Ngajar teh budak. Dia rok suganya. Yang baiknya. Segala di dieu budak ya. Ka mana eta budaknya? Di luar di jero eta budak. Segala di dieu ya budak ya. Di jero gini suka nyemput budak teh nya. Begini euy. Sugan ka 10 budak dieu nya teh. Aduh. Gimana ieu budak euy? Ngajar eta budak. Nyemput di mana eta budaknya? Wah, ieu dengan budak aing tadi teh. Aduh. Sabat ku aing nu ka Bang ieu budak ieu. Mana eta? Aing geus pusing eta budak ngagawean aing eta budak. Aduh. Mana eta budak teh euy? Sigana kabur eta budak. Kurang ajar ngagawean aing euy. Kunaon diserang ka ieu? Teh asup babil eta. Mana eta budaknya? Kaburna yangan teuing ka mana oge. Wow. Jang. Bah. Lalaunan eta jawab. Oh, biasa itu bah lalaunan. Nyo incu aing teh. Icu Abah, nu mana nu Icu Abah teh? Si Nurdin menyasit apal. Oh, si Nurdin. Heeh. Tadi mah sana kok bah, tapi poho deui bah. Udah aing geus kesel ya. Gedeng lah. Step kuat aing. Ya ratu bah. Aing ngomong jeung Teh gedeng bah. Tapi aya nu kieu wah. Karak dipejaan kuing aya nu kieu mah. Ayeuna ieu budak. Naon kudu jeung duit wae. Zaman ayeuna mah bahu nu kieu. Mah jalan bah. Lain duit sahabat mayar aing ieu. Ampun bah, ampun. Tadi mah heuneuk bah kaditungan. Lulumpatan. Bener sih ulang waduh. Bener bah, bener. Waduh aing sih Heeh, bah bener eta mah beneran. Ampun bah ulang ada gitu bah, sieun urang. Nuhun nya. Heuh bah. Ampun deh kayak kolot. Harieun. Ampun deh. Wah, sigana mah itu budak teh. Beunang sia ku aing nama. Tempat ka mana ku aing diberi kana mah. Ayeuna mah bisa ka mana sih ayeuna mah. Aing tuman da budak teh warah ku aing da budak teh. Kurang ngajar da budak. Harga diri aing di era-era kumanehna aduh kata budak. Yang ku aing nama sia. Wow. Aduh, aing kudu balik ke mana ieu nya? Amun balik ka imah aing pasti dicarekan ku bapak aing. Aduh. Balik ka imah abah. Aduh, jelas-jelas pasti ngabuk. Abah barudak pasti ngabejakeun bahwa aing nu salah. Tapi lamun dibejakeun eta ku barudak bahwa aing nu salah, aduh aing teu ngeunah, aduh. Aing balik ka mana lamun dibejakeun? Duh, aing lamun dibejakeun bener-bener ku aing mah lamun kapangit aja jeung barudakna ku aing sungsebkeun eta budak. Tuman eta. Wah, gue kita budak pasti mau mungkin henteu ngabejakeun ieu mah. Goblok eta. Aduh teh. Naon aya naon sia. Jadi buka incu teh ngerakeun aing sia. Aing di era-era ku barudak sia, gara sia. Udah bah. Hampura-hampura sia geus salah mah.
luput sia make nyolong, rokok oge sia make nyolongan ngelakeun aing sia. Kurang ajar da budak sia. Mantong ka mana sih anak aing? Budak bah. Lompati ke masih, hah? Run. Goblok ke samping teh. Ngerosot segala da. Aing kabur manten ya. Run. Aing naik tatang kalak Mana ya budaknya? Dia buat kali budak teh. Apa ngisina budak teh ya? Empat kamar di luar sih lain. Wow. Tuman sia. Ayo sia tuman nama sia. Lebok tak sia nama. Mantakna sia hirup teh ulah sok banal. Ulah sok pulang colong sia teh. Mungkin batur we sia. Ngabikeun kolot oge sia ngerakeun ka kolot. Ka aing oge sia ngerakeun kitu mah. Mantakna sia hirup teh banal wae geura. Geus hudang sia hudang. nyeri banget ini bah. Udang, nah, bahasa kekuatan sia dah. Ina bangkatin mah nyeri mah. Sia nama. Hampura bah nya, aduh hampura. Sia ulah sok kitu-kitu deui nya. Moal bah, mau gitu di bah. Takna aya nama. Yo, dengekeun usia ya. Ya bah. Hirup mah jeung hobi bebas kumaha sia. Tapi ulah sampai ngarugikeun batur. Bah. Denge sia. Ulutkeun tah, kata aing. Betul bah. Ayo enak sia orang balik. Orang bawa ka Bapak sia dah. Cuman Ampun bah. wanian amat tetap budak ngegebukan anju aing. Wanian amat tetap budak ngegebukan anju aing. Coba bapak ningali banget ya. Mantannya kumis bodas tuh. Bah, ketungan di dia. Pang teang pabah terus neta wanian encangi. Yang aing budak aina kena ge. Aduh, gagal dia. Aduh, gagal. Ah, sia dua di. Woi. Mau nih teh bah. Iya, berangkat. Hai goblok. Woi. Woi. Astagfirullahaladzim. Sia we. Aduh bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, jagar bah. Alhamdulillah. Ayo naon itu rame-rame. Sampurasun, tong hilapnya, like, komen, subscribe dan share. Arif Al Channel. Salam sadulur Sunda Bogor.